Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna orang sami-sami bade diajar pangajaran 7 miara ingon-ingon jeung tutumbuhan. Nah, sateacana kana pangajaran 7 hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan istidah dan sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Murang kali sadayana panginten ayeuna lebet kana pangajaran 7 paniten basa di mana hidup ngawitan diajar pupuh kinanti nyaeta salah sahaji pupuh anu diwangun ugeran puisi tradisional anu kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Dina sapadana bait pupuh kinanti teh diwangun ku genep padalisan. Guru wilangan jeung guru laguna ngaruntuy tina 8U, 8I, 8A, 8I, 8A sareng 8I. Budak leutik bisa ngapung, bapakku ngapung ngabeuting, ngalayangkan kalayangan neanganmu amis-amis sarupaning bubuahan naon bae nu kapanggih. Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai disada koreakan cing empek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Maca dongeng. Sasatoan di sabudeureun urang. Kacaritakeun aya 2 anak ucing sosobatan. Nu hiji ucing gedongan, buluna bersih, warnana coklat, paleba beheungna make pita. Eta anak ucing nu lucu teh ngaranna si Manis. Ucing nu hiji deui ngaranna si Belang. Buluna koneng jeung aya bintik hideung. Cicingna di imah panggung, gigireun imah gedongna si Manis. Dina hiji poe duanana bareng arulin ngurilingan taman. Di taman loba kekembangan keur ngalaligar. Aya kembang eros, malati, jeung anggrek. Salian ti eta aya oge tutuwuhan nu keur baruahan buah nangka, jambu, alpukeut, katingal mani laleubeut. Dina handapeun tangkal si Manis jeung si Belang arulin. Keur jongjon arulin torojol si Jabrik. Anjing hideung nu sok ngaganggu boh ka barudak. Boh ka sasatoan sejen nu keur arulin di eta taman. Bari ngagonggong si Jabrik ngaganggu si Manis jeung si Belang. Atuh si Manis jeung si Belang pating baletek lalumpatan. Si Jabrik ngudag si Manis jeung si Belang tapi teu kaudag ku si Jabrik. Si Manis jeung si Belang garandeng eureun lumpatna katara carapeun naker. Si Manis kakara inget yen manehna geus kasasar, manehna ngarasa lampar. Si Manis eong-eongan ceurik, teu apaleun jalan balik. Ningali kitu si Belang karunyangeun, gancang ngupahan si Manis. Bari ngusapan pok manehna ngomong, "Eong, eong, tong hariwang Manis, apaan aya kuring di dieu. Kuring apal jalan mulang.
Teu lila tidinya duanana marulang laleumpang lalaunan. Sapanjang jalan si manis jeung si belang pan da ocon. Teu karasa duanana geus nepi deui ka imah. Nah, atuh si manis atuheun pisan. Eong, nuhun belang. Anjeun geus nulungan kabingung kuring. Ti ayeuna anjeun teh sobat kuring nu saja. Anu salajengna nyaeta panyung si basa. Mangga ku Hideuk buka halaman 76. Bagian B. Mika weruh ngaran anak sasatuan. Pikeun ngajembar pangawruh hideup. Pek apalkeun ngaran-ngaran anak sasatuan di handap. Cobi tingali aya ngaran sato sareng ngaran anakna. Nomor 1 nyaeta Sato Munding. Ngaran anakna Eneng. Ngaran Sato Anjing. Ngaran anakna Kicik atau Kirik. Ngaran Sato Bagong. Ngaran anakna Begu. Ngaran Sato Gajah. Ngaran anakna Menel. Ngaran Sato Kuda. Ngaran anakna Belo. Ngaran Sato Sapi. Ngaran anakna Pedet. Ngaran Sato Ucing. Ngaran anakna Bilatung. Ngaran Sato Lauk. Ngaran anakna Burayak. Ngaran Sato Hayam. Ngaran anakna Ciak. Ngaran Sato Embe. Ngaran anakna Ceme. Panginten Hideuk kedah hafal ngaran-ngaran anak sasatuan. Anu salajengna nyaeta panggelar basa. Bagian A ngaruntuykeun gambar. Pek ku Hideuk tingali. Gambar anu kahiji nyaeta gambar anu nomor 4. Gambar anu kadua nyaeta gambar anu bagian kaduana nyaeta ngandalkeun janji. Di mana di bagian B aya contona Nini janji ka Imas rek ulin ka imah Imas. Kalimat janjina nyaeta Mas, Nini rek ulin ka imahnya. Anu salajengna nyaeta pangjembar basa. Lembur kuring. Seni Cigawiran. Seni Cigawiran mimiti aya di Desa Cigawiran, Kacamatan Selawi, Kabupaten Garut. Seni tradisional Cigawiran kaasup bagian seni karawitan Sekar. Dicekapkeun sakieu wae pangajaran basa Sunda ti Ibu. Kanggo tugasna mangga Hideuk buka halaman 75. Pek lengkepan kalimat di handap. Panginten dugi dieu wae. Hapuntenna seueur kalepatan ti Ibu. Sateu acan diakhiri hayu urang sami-sami ngadoa. Istidadan siap sikap berdoa. Mengangkat tangan kepala tundukkan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.